Gusti Allah teh mimiti ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Eta Kangjeng Nabi Adam didamel teh tina seluruh warna taneuh nu aya di alam dunia. Dicokot tina warna taneuh hideung, beureum, coklat, koneng, putih, kabeh taneuh nu aya di alam dunia ciptaan Allah teh dihijikeun diaduk-aduk sanggeus teh diaduk-aduk dibentukeun ku Gusti Allah bentuk manusia dibaringkeun ku Gusti Allah teh di surga dibaringkeun di surga plak. Hei malaikat jagaan ieu jagaan ku malaikat ternyata aya iblis lunta lentok kadinya iblis lunta nya naon eta Gusti Allah wah asana nyeun tandingan aing ieu mah wah dililimpi begitu dek datang kadinya malaikat kabur iblis kabur ngan iblis bahkan kabur ge haju lain kabur beneran gua intip lo tak iblis bakos gitu kapan lu lengahnya malaikat ntar gua intip lo bener jalan tukang malaikat iblis jalan tukangan malaikat nyaho aja kabur deui iblis teh tetep bae ditungguan bae malaikat teh ya mijina keur rada lengah saeuting teh lewat tukang sat siap cak malaikat teh iblis bawa siap langsung lompat ngan bari nyiduh diciduhan kenalap beteungna cak Gusti Allah hei malaikat maneh ngajagaan teh kunaon aya lengah tah eta ciduh iblis tadi di beuteung tah cokel barang di dieu hampura Gusti abdi ti ayeuna rek ningkatkeun ngajagaanana di hampura cokel ulah katerapan ku ciduh-ciduh iblis cokel ku malaikat trek tak lemparkeun bah sasada jadi dicokel kulantaran dicokel kuari ayalah urut nyokelna bujal mantak nu doton lain deui teh mah lamun dina Al-Qur'an teh dicaritakeun tentang anjing sakadar caritakeun khinzir kemudian anjing mah dihalal-halalkeun sing hade teu ngaji berarti kitu keneh babi ge nu haram ge dagingna hungkul lahmal khinzir ai buntutna mah jeung huluna halal goblok teu ngaji teh budak kuari yang balaya di Indonesia sing hade mun teh dengekeun kiai nu asli bae pengajian di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Banten, di ujung ulah ngadengekeun paham-paham nu teu bareres babi teh haram teh sesuai jeung dina Al-Qur'an lahmal khinzir eta teh dagingna atuh ai buntutna mah teu jan teu dijelaskeun huluna mah teu ceulina rangu bebas kulitna segala rupa budak tah ngaji teh mantap kudu make alat ngaji sorop heula nasri paala paalu doroba yuh heula ngaji geus beres ngaji amil heula abeh nyaho amil teh sabaraha rupa ulah nyaho teh amil nu di lembur bae tuh tukang manggian nu modar nu pae wah amil eta amil menurut ilmu da we sabaraha ai udah ngaji jurumiyah kemudian ngaji alfiyah kabelah dituna ngaji bilagah johar maknun kusi kurang mantep jang mutuskeun masalahna ngaji dah ilmu filsafat mantek ngajilah jang notor hukum ngajilah usul fikih kakarak nyaho engke bakal nyaho ieu teh termasuk kana itu tasbih ieu teh majaz dan lain-lain sebagainya engke bakal nyaho diterapkeun akur-akur kitu lamun urang nyangan ngaji da nyaho sakitu na doang ulah sok aja bongkar-bongkar alfi naon kitu Quran
Maka anjing mah karena tidak ada di Quran. Enak masalahnya. Ji atuh kaberit-berit berengeun eta mah. Tidak ada kan di Quran yang nerangkan berit. Mana berit? Enggak ada itu. Orang Jogja menyebut berit hese berit. Terep, terep. Hese orang Jogja mah. Bukan terep, terep, terep. Berit. Berit. Jawa hese Jawa. Masya Allah. Walabolim. Waladolim. Ngajina terjebak makan de jeung ha jadi deholi. Blon. Kata ngajina kudu ngaji qiraat ka ahlina. Nahwu ka ahlina. Dah. Dijadikeunlah Kangjeng Nabi Adam teh manusia cicing di sorga. Gusti. Ayeuna naon ngaran sorga? Pohara amat. Iyalah sorga. Jang engke jelema-jelema anu bisa nyucikeun diri ieu teh bakal diasupkeun ka di jelema-jelema mana pan kakarak abdi hungkul sorangan luak liuk sorga satungtung deulu sorangan mah Kanjeng Nabi Adam teh kaki dul kakaler kawetan Gusti cek cenah ai indah mah indangan sepi Kanjeng sepi sagala. Batur. Kesepian jadi bati. Adam kaula teh erek yen batur hirup anjeun nu dicokot tina tulang rusuk belah kencan nu bengkok. Anu ulah loba tatanya anjeun teh sangat berhasil bagi umat manusia. Saha Gusti? Cokot dengan cara Gusti nyokot tulang rusuk Adam belah kencan nu handap bengkok luar biasa nu cek Kangjeng Nabi eta teh lamun diantepkeun bengkok bae lamun dilempengkeun potong eta lah Hawa jeleg we aya Siti Hawa Siti Hawa teh geulis anu luar biasa bukna ngangsar datang ka handap irungna mancung bulu matana ge bentik luar biasa senyumna bidadari nu aya di sorga eleh kabeh sinar Siti Hawa teh nyinaran sorga cek Kangjeng Nabi Adam Gusti ari itu teh saha Hawa kok beda jeung abdi beda abdi mah dada teh rata nyana mah muku jeung abdi mah buuk teh panjang teh sakieu we ngan sapundak kok itu mah ngangsar ka handap ku rapih beda kok beda Gusti kadeleuna nya nama arempuk amat selain deui geus rada aya hayang meureun nya abdi mah Gusti diciptakeun ku Gusti ke mumani tarah reuas jeung hareuras leungeun abdi heuras suku abdi heuras malah geus aya anu osok heuras sakapeung lalu loba omong Gusti Allah sia ge nangieun aing itu mah bangun arempuk amat Gusti beuh dideuleu kulitna mani lesang empuk dadana ge kadeleuna empuk pingpingna empuk jeung leumpang ge mani leuleus jeung empuk malah kadeleuna ge loba liang ti suklak diseklok coba omong Adam henteu teh nang dikula teh mah nang dikipu doli eta begitu Kangjeng Nabi Adam kira-kira seperti itu lantaran Kangjeng Nabi Adam aya hasrat begitu ku Kangjeng Nabi Adam di deketan Siti Hawa senyum Masya Allah cek Kangjeng Nabi Adam aing muringkat bulu rada deg-degan pas dek dicekel cek Gusti Allah ulah sacekel-cekel lah ican aya perintah mah ampura Gusti ampura aya aturan
abdi teh teu kuat Gusti lantaran eta hawa teh diciptakeun ti abdi majar teh sugan abdi mah geus jadi milik abdi bae teh aya aturan-aturan eta kitu kumaha Gusti aturan anak kudu nikah heula Gusti nikah abdi cara nikahna kumaha maneh dikawinkeun jeung Hawa ai anu ngawaliana aing Gusti Allah aju make syarat naon mas kawinan naon Gusti sholawat ka saha ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai Muhammad teh saha ieu di luhur lawang sorga teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lawang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul seluruh lawang sorga aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ai Muhammad teh saha Gusti teu abdi di dinya teh la ilaha illallah Adam gitu protes ka Nabi Adam Muhammad teh umat anjeun anu bakal diturunkeun ka dunya teh ieu jadi rasul terakhir mulia amat Gusti geus tabaturan aing aya mana geran nikah mas kawina sholawat ka Muhammad langsung dituntun ku Gusti Allah ditikahkeun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa mas kawina maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad masya Allah pohara batak jelema nu teu iman ka Kangjeng Nabi pang boloon sebab urang turunan Kangjeng Nabi Adam lagi ditikahkeun ka Siti Hawa make mas kawina sholawat ka Kangjeng Nabi ya Allah kurang kumaha deui akhirnya terjadilah perkawinan Kangjeng Nabi Adam bapa urang sararea jeung ibu urang sararea Hawa numantak wa ja'ala minha zawjaha Gusti Allah sabada ngadamel Kangjeng Nabi Adam ku Gusti Allah didamel pamajikanana yakni Hawa anu maksudna liaskuna ilaiha supaya tentrem hate Kangjeng Nabi Adam ulah gersah ulah sepi di jero surga teh begitu diciptakeun ku Gusti Allah Siti Hawa bener merasa tentrem waya lipaha asih-asihan Kangjeng Nabi Adam cinta ka Siti Hawa Siti Hawa ge cinta ka Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam deudeuh ka Siti Hawa ge deudeuh ka Kangjeng Nabi Adam terjadilah hubungan cintrong Masya Allah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa aku cinta padamu wah Siti Hawa guys semua senyum-senyum rada isin-isin nyana ngabales aku pun cinta aduh parah ya kemudian dikawinkeun ku Gusti Allah tu Kangjeng Nabi Adam teh duduaan masyaallah lempang dihandapkeun tangkal kayu anu rindang cicintaan ngan sakadar duaan makhluk Allah manusia teh kakarak Adam jeung Hawa di sorga ka kaler ka kidul kawetan ka kulon duduaan encan nyahueuna naon ngan silih toel toel ku Kangjeng Nabi Adam irungna ka Siti Hawa noel deui toel gadona engke ditoel deui gadona masyaallah karim pitina ditoel ku Kangjeng Nabi Adam atuh Siti Hawa ge noel aju ditoel beheungna ditoel deui ditoel handapeun beung mal diteruskeun ku aing Masya Allah ya tuh aya di Quran aja kumaha tuh iya tuh nyaritakeun gitu atuh kitu bae nyaritakeun jahanam
nyaritakeun sorga ieu nyaritakeun tual toel di mana cenah kiai sok nyanyahoanan ai eta liyaskuna ilaiha wa ya'lifaha atuh penerjemahna kos kitu terjemahan ulah cara yusron sesuai jeung terjemahanna tentremna Kangjeng Nabi Adam silih peluk Kangjeng Nabi Adam teh leumpang di sorga ka mana bae selalu babarengan cuman aya larangan cek Kangjeng cek Gusti Allah ya Adam kade mana cicing di sorga teh hiji naon Gusti larangan buah khuldi mangga musim moe buat tenteram di sorga duduaan Masya Allah seserian bubungahan hayang buah naon bae geus teu kudu melak aya hayang apel datang hayang jeruk datang Masya Allah karena hayang anggur datang hayang salak datang ya Allah hayang sawo banten datang anu rupana bagus jerona teuas teh Gusti Allah urang lamun ngada salak di Yogyakarta mah geus teu aneh deui disebut salak pondok amis. Kemudian urang ngadahar salak Banjar, Tasikmalaya Ambualaya tangkal salak turun setik di pondok. Rada aya haseum-haseuman. Nah, urang turun deui ka Bogor, saeutik amis aya kesed aya. Coba orang ngadahar salak Banten hiji beak jago budak letik aya geus aya tas ngadahar salak anu teu bisa dahar ileg-ilegan terkenal salak Banten mah berarti eta teh sesuai jeung karakterna Jogja amis mentak jadi pejabat loba jadi kiai loba karakterna Tasikmalaya turun amis ngan tetap bae hebat anu njieun konveksi ka mancanagara Tasikmalaya Bogor turun setik tapi lumayan pas ka Banten Masya Allah ya karakter Banten teh haseum kesed haseum aya kabeh di dinya sageuk deuk adahar ge sageuk. Jadi lamun meuli salak di Banten kemudian amis lain salak Banten. Lain salak Banten. Keluar tidak karakter asli dah. Urang meuli salak teh di Banten kemudian amis lain salak Banten imam. Aslina lain kos kieu. Nah lamun urang meuli salak di Banten dahar ku urang nya haseum nya kesed ini asli. Ini asli Banten nih. Kesimpulan lemah Kangjeng Nabi Adam teh duduaan seserian bubungahan hayang naon bae aya kos kitulah sorga nu mantak lamun urang geus bisa nyiptakeun sorga di alam dunia geus teu mikiran awak geus teu mikiran dunia nu dipikiran teh ruhani ta'alluqna ka Gusti Allah diangkat tah urang jadi wali Allah di dunia keneh ge geus ngambean sorga hayang naon bae wali Allah dikiriman ka Allah ngiriman nandek melalui manusia ngiriman jeruk ngiriman saung ngiriman macam-macam dikiriman nyanana teu hayang dikiriman besi hayang manusia jin bisa ngiriman jin hewan bisa ngiriman hewan langsung ku malaikat dibere ambualaya loba kutub aulia nu dikiriman langsung ku para malaikat nyanana geus teu hayang inteng ke beda akhirat wali Allah malamun penting dikiriman apel misalnya teh biasa haye malaikat di mana di sorga ulah waka encan ka sorga engke bae di sorga heulana ulah waka ieu mah ti kiriman ti Gusti Allah kajeun kiriman ti Gusti Allah ngan kula mah paling nyeget saeutik bae menghargai kanu ngirimanana nganti bikeun deui ka sorga Pak coba lamun aja pendi ieu ti saya ulah waka ti Gusti Allah heulanan ieu mah ti jin mana jin anu aya di handapeun tangkal caringin teh sabaraha kilo ieu ieu ngan 1,5 kilo lain sakintal hawa nafsu mah kos kitu bae isukannya sakintalnya engke ku macak bupati ieu hawa nafsu kulantaran geus hawa nafsu dibere teh hayang Masya Allah eta hebat da wali Allah
Hebatna wali Allah teh kitu nu mantak ngeunaheun jeung wali mah. Babargan jeung wali teh tentrem sebab naon mentah moal nya hayang henteu. Pan urang nu kabet ge asal urang berangkat hayang anu. Asal urang berangkat hayang anu. Asal urang mah tumbun anu mah. Ji aing sakali bae kieu lamun 10 kali beak harta aing. Teu betah aing sia. Mantak jeung Kiai Golkar mah tilok anu betah. Jeung Kiai pamarentah tilok anu betah, pamarentahna ge geus teu betahkeun. Asal diondang minta anu, asal diondang minta anu proposal ambuala ya teu betahkeun. Teu betahkeun, tapi lamun jeung ahli Allah betah. Sebab minta tilok dibereng teh aya. Geus. Sabodohan tah betah urang, malah sieun. Sia sih beuki naon sih sabenerna? Anu teh hayang sieun ya aing mah sia. Aing teh hayang, ieu teh hayang aing sieun lah sia. Lamun diberi hayang. Nah, sama ternyata. Lu sama gua sama-sama orang koros ya ternyata. Tuh. Nah, aya kiai ge anu semu teh hayang ngan semu. Jadi nipu lalagahan. Hatena mah hayang, itu teh jadi kos kitu mah. Ditabraklah ku Kangjeng Nabi Adam. Padahal mawala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minal kafirin fatakuna minal zalim fatakuna. Nah, dirinya teh digoda ku iblis. Adam, maneh kumaha karasana di surga? Buya tuh mantep. Naon larangan? Aing ngan leuwih ti heula. Cicing di surga. Larangan mah teu meunang ngadahar buah eta dang. Ulah salah paham. Emang kudu kieu maksud Gusti Allah teh ngajongklokeun maneh. Pan silakeun kabeh silakeun nikmati tapi eta ulah eta teh nu mantak ngalanggengkeun di sorga. Lamun eta di dahar maneh langgeng di sorga. Lamun eta teu di dahar pan ngomongna cenah wala takro baca Gusti Allah. Eta mangan sakadar tipuan. Ibadah nurut dek ente sapodo. Kula mangan sakadar laminan nasihin. Masyaallah. Sekedar kesehatan. Sebab leuwih ti heula cicing di surga. Geus sabodo tah pikiran ku maneh. Berangkat deui iblis. Kan Kanjeng Nabi Adam jadi kieu bae. Ji bener tante sih. Ji bener tante cak Gusti Allah ulah. Keurang merenung gitu urang sapoe dua poe jol deui kumaha geus kaharti can. Lamun hayang kaharti nasihat kula pake. Ulah di dahar sote maksudna eta teh jangan langgengkeun. Lamun di dahar langgeng mun teu di dahar masa sih. Saya kan ulama sejuta umat. Iya, yang tugas saya cuma menasehati saja terserah. Urusan untung jeung rugi nama jaya di ente Adam. Kula tugas sakadar sehat atau nurut alhamdulillah ente masalah. Dirinya nu boga kauntungan. Eta pan empuk jasa. Kos kiai partai kos kari itu ngomongna. Masya Allah, mun geus caritakeun kebangsaan. Urang asana tiis jasa, hipu jasa. Masya Allah, asana urang bisa paeh dititis asana. Indah jasa, bisa paeh di kaindahan. Katilu kali iblis kana sehat ka Kangjeng Nabi Adam eledet akhirna didahar ku Kangjeng Nabi Adam. Masya Allah, ya Adam, hai Adam, ibit turun ngadeges ka rumpak larangan si gades cak aing ya uskun wa zaujat wala taqrab hadhihi syajarah. Kudaon maneh teh gadar buah larangan ai. Tolong siap. Kanjeng Nabi Adam dengan berat hati turun di sorga. Begitu dek turun, Adam, ulah aya nu di bawah salai pun. Baju tinggalkeun, samping tinggalkeun satarajang sia. Haram. Urusan akhirat, urusan sorga dibawa ka dunya. Ulah aya di bawah satarajang sia. Insyaallah Kanjeng Nabi Adam ciri jeung Siti Hawa turunlah dengan berat hati ninggalkeun surga di India. Masya Allah, langsung sujud Kanjeng Nabi Adam.
40 poe 40 peting sujud datang ka ngalir cai mata, bentuk ngalirna cai mata dibuktikan jadi kali. Sing kolocor cai mata Kangjeng Nabi Adam tengah bentuk urut cai mata teh jadi kali kiri kanan. Masya Allah. Kakarak irpa ra'saka ya Adam. Udang sanggeus teh udang langsung dihampura ku Gusti Allah. Teangan pamajikan anjeun. Teangan Kangjeng Nabi Adam diturunkeun di Hindi, Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Lempang menuju Arafah, kapanggihlah di Jabal Rahmah Arafah. Oh, istriku. Kanda Adam. Waduh. Pelukan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Aku rindu padamu. Aku pun sama. Aduh, mangkaning sataraja. Tuh nunya makhluk dua-duanya di alam dunia teh. Kulantaran di sorga mah tertutup Kangjeng Nabi Adam tertutup, Siti Hawa tertutup, can nyahona naon barang diturunkeun ke alam dunia. Kangjeng Nabi Adam kapanggih di Jabal Rahmah terus turun ke handap darariuk. Cak Kangjeng Nabi Adam aya eta naon dina dada keur ieu mah teu kaciri. Ieu teh anu abdi. Ngan ayeuna mah jang kakak. Aki-aki mah susuriana. Hari eta naon? Handapeun bujang. Ieu teh nu abdi. Ayeuna ge anu kakak. Gelepek pae. Aki-aki mah pae. Masya Allah, tapi Kangjeng Nabi Adam surti. Oh, Siti Hawa ningali ka Kangjeng Nabi Adam aya eta naon nu gugulantungan. Kitu kede Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, akhirna terjadilah trisno. Kuari maya di alam dunia, kamari maya di sorga. Kulantaran timbul cinta birahine, maka Kangjeng Nabi Adam teh meluk Siti Hawa, sanggeus dipeluk dijima, geus terjadi penjimaan teh di dunia, di surga mencan. Nementak dijima laku Kangjeng Nabi Adam, geus Kangjeng Nabi Adam marawanan Siti Hawa di dunia, di surga teu pernah, sebab tertutup. Encan nyaho kan? Nu nuduhkeun can aya. Nu nuduhkeun can aya nya oge encan atungan nu kadeuleuna bae pipi ditoel, irung ditoel, atuh ieu ge ditoel, naon garang-garana gadongan samet sakitu bae, paling ge cecekelan leungeun doang. Di sorga teh kan sakada sakitu. Legan manehan eta amat cek Kangjeng Nabi Adam. Kakak cek aya kakerenyedan seutik. Tapi kan sakitu. Barang turun ke dunia kan teu meunang mawana naon, terjadilah penjimaan. Dijima Kangjeng Siti Hawa ku Kangjeng Nabi Adam, terjadilah jima. Aya nu nyangkrung atuh cai made Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa. Falamma tawassaha hamalat hamlan khafifa. Begitu Kangjeng Nabi Adam ngaji mae jamaah ngaji makanya Siti Hawa atau hamalat hamil Siti Hawa teh hamlan khafifan kalawan hamil anu enteng lantaran kakarak ge hamil lawan nutfatu cai mani nyangkrung di jero beuteung dina rahmi. Gusti Allah ngabahasakeun falamma taghasyaha. Cek ahli tafsir mah ieu taghasyaha teh kinayah teh hiji lapat nu dimaksud lazimna. Oh, eta geus ilmuna ilmu bayan. Lafzun urida
labzun hiji lapan anu dikarepkeun lazimu makna. Tak kudu ngaji juar makna teh guys. Aki-aki mah puyeng ngaji juar makna. Budak teh jeung budak santri. Masya Allah. Kok kan Gusti Allah mengabahasakeun tagosya ai tagosya mah mapan kapiuhan. Ai kapiuhan teh artina teh leng-lengan. Di manaan jima leng-lengan teh teu nyaho kaler kidul. Teu nyaho di luhur di handap. Mantak jima teh lamun geus kaluar cai mah teu nyaho kaler kidul. Teu nyaho kaler kidul atuh. Teu nyaho lamun endeu kaluar cai mani tah jima teh kemudian perang misalnya, woi perang, kajen katembak. Moal nyana ngeusan moal. Kajen teh mah katembak dedet modar beres. Nu mantak tagosyaha. Kalimpudan. Berbagai-bagai ngamaknaan ulama. Ngamaknaan tagosyaha teu meunang ku pikiran urang. Kudu Kangjeng nu nerangkeunana. Ulah seenake dewe. Teu bisa. Geus atuh kudu ditingali terjemahan Kangjeng Nabi ketika nyaritakeun tagosyaha, nyaritakeun adeung saha asbab wurud ngaranna. Lamun Quran asbab nuzul ngaranna. Geus kahartikeun Al-Qur'an Kangjeng Nabi waktu berharapan jeung bahar adu hareupan jeung sa ngamaknan tagosyaha teh jima. Riwayat mana atuh lengkap dan urang mah geus mun dicaritakeun kitu angel. Ieu mah caritana kasimpulan. Jageus aya Imam Jalal. Atuh sarua bae Imam Fahrozi ge, atuh sarua bae dina Ruhul Maani ge, atuh sarua berarti sepakat tagosya di makna jama. Berarti makna jima. Ngan aya rahasia kok Gusti Allah make kinaya etalah rahasia anu hese dibongkarna selain ahlina. Henteu langsung kieu bae. Falamma jama'aha hamalat sangeunaan barang Kangjeng Nabi Adam paparahuan totoker makareun Siti Hawa can ngeunaheun iman teu tagosya. Satu kesopanan, dua aya rahasia di manaan jamaah cakangnya. Begitu Kangjeng Nabi Adam ngaji makanya Siti Hawa atuh Siti Hawa teh hamalat hamil hamlan khafifa kalawan hamil anu enteng sebab kakarake cai mani saminggu 2 minggu masih kene bisa hilir mudi ka kaler ka kidul kawetan ka kulon famarrat bihi. Maka Siti Hawa teh mamawa hamilanana ngaler ngidul ngetan ngulon merot beberangkatan masih keneh bisa lantaran hen hampang keneh. Mulailah eta cai mani jadi getih kimpal 40 poe. Setelah 40 poe jadilah daging kimpal. Sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun 40 poe cai mani 40 poe eta teh getih kimpal 40 poe jadi daging kimpal. Geus 3 kali 40 poe 120 poe. Moal nanya ka Haji Pendi aing bae geus nu ngajumlahkeunna aja nya nama bodoh. Tuh. Nyana mah ditanya 3 kali 40 sabaraha? Bisa-bisa kan 90. Terus dihijikeun we 120 poe. Masya Allah. Berarti sabaraha bulan tah? Tuh, sia mah salah deh. Sabaraha bulan teh ya? Ditangtangan gitu bisa salahnya nih. Oh, terjadilah ngaberata. Setelah oe-oean Siti Hawa teh ditanya ku Kangjeng Nabi Adam kunaon emang Hawa? Kok bisa puyeng duka mulai nitah neangan anu haseum-haseum. Kanjeng Nabi Adam ge kaget kok ieu bisa jadi kieu Hawa teh pamajikan teh geus ditikah ke dada bakal di ditu di sorga. Kok bisa jadi kieu rampus padahal ngadahar anu haseum-haseum teh rampus. Terus aku maha kahayang hayang kang gedean jadi gede. Masya Allah. Ya Allah. Barang gede
dicekel ku Kangjeng Nabi Adam. Ieu naon nya pancen nyaho? Apa bisa ngagedean kieu nya? Can nyaho naon? Can nyaho? Mohon cek Siti Hawa teh. Duka ieu abdi jadi gede kieu ieu. Naonnya? Pugu karasan aku mah kekerenyedan teu. Encan jakina kekerenyedan henteu. Ngan ngagedean unggal poe ngagedean. Ke ditanya ku ari mah aya. Aya naon? Aya kekerenyedan uyak-uyakan. Hah? Aya uyak-uyakan? Ke. Pan bisa aya uyak-uyakan. Jol be iblis. Assalamualaikum. Siapa pasnya kata iblis? Gobloknya sah. Waalaikumsalam. Sah ente. Anak makhluk surga. Kayak saya kalahkan iblis teh. Sumo. Ayo naon iblis. Kieu Hawa. Ada kan can pengalaman. Ayo kula makan waktu di surga geus pengalaman. Aju. Iya di jero beuteung coba pikir kumaneh uyak-uyakan. Keluarnya jalan mana sih? Ayo sih. Apakah jalan dubur bahaya? Apakah jalan hareup teu mungkin? Sebab paranti bapa maneh eta. Salah gitu mungkin. Apa kudu dibedel? Nah, ieu kudu dipikir. Sia teu pugu ku nah makana. Ulah sambarangan. Ieu. Coba bayangkeun naon nu di jero urang can nyaho. Kemudian jalan ka mana engke mun kaluarna? Apakah dubur? Apakah kudu dibelek? Apakah kasungut? Ieu teh nu nyaho. Aja geus kieu kumaha tuh? Ieu sabodo tah mah. Kula mah sakareun ngabejaan bahwa eta teh kos kitu dibeleueun jangeuna teh. Bihawatir. Geus kula mah dek naik deui bae. Assalamualaikum. Aing ngadenge salam nama ongkos Arab Jakarta. Tapi aing jadi ngabingungkeun, cek Siti Hawa teh jadi bingung. Kedatangan iblis bapak pasti bingung. Bebeja ka Kangjeng Nabi Adam. Kak, dia tadi aya iblis kos kitu tah ngomongna tah. Ieu oge nya. Mangane geus gede. Kudu kumaha teh? Ieu jadi bingung, Kangjeng Nabi Adam bingung, Siti Hawa bingung. Iya kaluarna kumaha kaluarna makin gede bae. Falamma asqalat da'wa rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Falamma asqalat barang ngarasa berat Siti Hawa teh pibatnya dina beuteung Nabi kibaril walad kugus gede anakna di jero uyak-uyakan. Kabeneran kadatangan ku tangkorak iblis ngajelaskeun eta anu aya di jero beuteung teh wallahu alam naon cak iblis. Haju ngagedean unggal poe kaluarna apa jalan dubur apa jalan kubul apakah hendak dibedel dina beuteung apakah kana irung apakah kana sungut aing mah teh nyaho jak iblis teh atuh tungtung lama wasfaqo ayakuna bahimatan ngarasa dedehnya prihatin Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ayakuna bahimatan rempan ieu nu uyak-uyakan teh raja kaya besi engke keluar bentukna onta besi keluar bentukna sapi besi keluar bentukna munding besi keluar bentukna domba besi keluar ngabentuk ka bentuk hewan rempaneun Kangjeng Nabi Adam. Masya Allah Siti Hawa sarua kayak dicekel deui ku Kangjeng Nabi Adam. Siti Hawa gitu kene kayak ditumpakan deui kayak dicekel pan karunya pan ditumpakan blon tanya abah urang baheula bapak urang Adam atuh geus kitu bae dicekel punya anak karunya amat bingungnya lagi wa asfaqa ayyakuna bahimat kudu kumaha tuh ya Kak
kumaha lamun keluar orai nya kumahanya kumamun monyet kumaha tah eta kakuari awewe teh lamun ngandung teh rempaneun nu mantap ulah sok saomong-omongna ora sok sacuam-cuamna kuduna ge nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah idi urang mah lain ting bating salalana endahan kitu kuari mah we asal neuleuh bae kotok rada lain deui ting bating ulah salalana aslina mah beureun urang kresek eta mah ieu ge aja salalana iku orang Jawa iku Jawana ge Jawa koek ge aja seolo-olone ulah salalana urang Jawa eta datangna aja seolo-olone tah ieu kabeh datang ka kuari eta sok turut buat lantaran boga keyakinan sok turut buat engkena